naon anu diseueuran aya seueuran curikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hamperu aya hampura uing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib aya gaib galap uing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas heueuh untung teu paeh buuk nepi ka kieu Melakat sangat jarang jauh Gerhayang di darat tangan Neng Dewi Kuma papayungan anak pawahi Eta kumaha tulungan anak Toba Pasaka genamku basah jadi belit basket hate baluang puyang payengan om paus baluang puyang payengan koncewang teka soras sabar jeung tawakal we boa luput puput umur naon mun kahayang Om Wisnu teka sorang kantun kapuh hajah nining atuh kusi diri kedajangji supaya naon waktu balaka hate oleh sumulondo niat sejaba barengan samiuk rek sauyunan nanjerkeun galura biru Allah kurang jadi kenal urang sasarengan atuh sareng teh aneh tersangka gening tersangka naon temalire nu satya nakumaha di hare-hare gencu muntang si eyang hati tau kapahagiaan sugante tetep mi cinta tang asep otang gening pegat duriatna salajengna kumaha atuh cing mere janji kumaha sanyana naon cenah horeng ukur pang bibita cek nakumaha saur Pak Haji Rahmat sareng Ibu Hajah Eus abong kena kanuhina Pak Haji Sidi janji henteu jeung buktina kumaha saur cek Aji Purnama keur waktu nya tepung mungaran pastikeun ngajak rimbitan ngajak krimitan Neng Dewi Purnama itu cenah Pak tapi bukti nanyalahan ngan ukur pika nyerieun
Nah kumaha cenah ibu usi najan aya geregang dina moal acara jeung ayeuna cing kumaha nyarita karek ngabela kumaha gening teu aya nyatana Agit kunirahan ningali Agit kunirahan ningali ingkang sampun prapta Wilujeng tepang sin rupina urang ieu urang asli urang pedaleman geningan tok aya nyaho maksudnya nuhun ari unine are uninga mah galap murnya euy kitu urang teh kungsi gering pantura pantura panas maksudnya Lobat tinggal dahar ompong, ompong obat, nah tetenya Ki. Kalau disejarikan si Gamak. Kakaran apa si akang? Naon seueur? Oh, Ai seuri. Teu bulan. Dong jago sia. Uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia. Ari pek teh geningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh. Hagnun. Saha ngaranna? Kuring lan? Heeh. Upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica. Agnes Monica menip depak kieu. Hari itu anu tukang tikus enang. Oh, tikus eleh deet. Kus enang maksudnya. Tak kebenaran. Najan mungkir dages takdir, najan mumpang dages kadar milik diri bagja awak dek lompat kamana ngabecir tangtu diberi dek kabur tangtu disusul Aduh, lagu naon teh? Bahdukdek. Bahdukun maksud teh nyaeta karangan Nang Quraisyin. Nang Kurnia. Nah, atuh aing teh itu duh. Aduh, ampun. Wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan, dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak. Bedah beureum disebut asak.
Emangnya dewek teh rambutan. Hah? Jadi lu mau makan gue? Oke. Kita berantem dulu. Wah, berani lo. Emangnya lu berani sama gua? Mau pati-pati apruk-aprukan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleu. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek. Saya makan lu. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Ya. Buru-buru laporan dulu. Laporan buru-buru. Aya gangguan gitu di hareup. Siap. Cikan sok siap urang ajar. Prung. Sabaraha urang batur sia. Loba sia yang sebeuh mah jadi jeung aing. Sugane remek. Ulah itu. Tunda lampah eta kasarios ieu Anoman perbancana suta. Iya.